Tiga tatas karangan di dangding babad situ lengkong. Awal mula pusaka dijere sapa mendak dititik ditulis. Terlepat tekari sapi wujang sepuh. Sembah baktos abdi kuman conggih medarken carios. Malar maksad gerpang mut bae silih pangaksan sami ningali. Kadang kula wargi mugi nuwun maklum. Rehing abdi jalma kirang harti sakalangkung bodoh. Tatak titik tindak gitu keneh margi tina teu sakola tadi kapalang gerang diri ditilar ku sepuh. Kula warga teu aya nu nolih dulur sami ropoh. Rama wapat masih budak keneh tacan aya tarekah pribadi matang pasang kiri tina kirang umur. Nembe umur 12 warsi harita sayaktos tacan seep masih genah hate lain tina giling edir pikir rilah kayang widi di badan sakujur. Ini Makabayang Praja ya? Ini Eyang Praja. Yang dikenal Eyang Ageng. Eyang Ageng itu. Eyang Kuwu Ageng. Eyang Ageng. Iya. Kuwu Ageng. Eyang Kuwu Ageng. Iya. Terus ini adalah putranya. Ini kakaknya Raden Galib. Eyang Cakrayuda. Cakrayuda. Oh, ini adalah Eyang Cakrayuda. Kakaknya Eyang Galib Cakradinata ya? Iya, betul. Dan Eyang Sojaningrum. Somanta Sojaningrum adanya yang di Panjalu itu. Oh iya, Eyang Galib. Eyang Galib. Jadi 3 bersaudara. Eyang Cakrayuda, Eyang Cakradinata yang di Panjalu itu, terus Eyang Somanta Sojaningrum itu perempuan. Iya. Nuju umur 30 warsih lajeng mindo enggon lami-lami pun kuwu seseleh kalar saat abdi jadi ganti pirempagna abdi sarengna pangagung tahun 1800 leuwih tahun anu yaktos jeung dawidak dalapan nu nyandi nyandang berkah salametnya diri dumugi kiwari kadar ujud nangtung kue tangan yangking damel Gusti langkung tina paos 38 tegese dumugi abdi nya nulis dangding babadu di dangding ieu kapi unjuk titi mangsa tamat abdi nulis nuju pasaran pon kalaresan siang poe Senen sasih Juli ping 10 yakin 800 muni sareng 5 estu nuju kaping 14 muni Desember sayaktos tahun 1800 keneh Kanjeng Sri Maraja prantos masih sahiji medali tanda Satya Tuhu sareng rumah tangga sim abdi desa Nukasohor di Maparah Lungguhku keneh tawis prajadinata pribadi si pangaksa Gusti abdi kaulanun kasambung ku para putra anu anom didinya matuh. Putra dari beliau, namun dalam ke pemerintahan sebelum ke ini dilanjutkan dulu sama Raden Muin Cakrayuda. Itu memang tidak lama karena beliau hanya menjabat di sininya karena Raden Muin Cakrayuda putra beliau dilanjutkan terus sama ini akiku ini Wirapraja. Ini Wirapraja. Jadi 4 generasi lah. 4 generasi ya. Yang pertama yang mulai kekuwuan ya. Eyang Kuwu Ageng atau Eyang Prajadinata, lalu ke Eyang Cakrayuda, lalu ke Eyang itu dulu Raden Muin Cakrayuda dulu yang di Panjalu, Cakrayuda 2 yang di Panjalu, terus dilanjutkan sama ini. Terlihat ada batu naon itu Kang Lurah. Ini Ini punya cerita juga. Ini saya melihat ini nih satu batu yang berbentuk perahu. Ini mungkin simbol juga. Ini karena memang Eyang Praja itu berangkat katanya ke Tanah Suci dulu masih menggunakan perahu. Jadi simbol. Konjuk paduka bendara pinuji lenggah dipuni mangkurat di kawadanaan mangkon kaharjaan distrik miwahna abdi-abdi wongkon tu kebing Panjalu parungrung pangauban siang wengi gebal Gusti muga-muga lajeng sapa paosna mungelpung kasaning babad dikarang diracik dangding diserat di damel tembang nanging sakalangkung laib aksara raras deui dikarib busuk balilu wantu sanes bujangga gan sangat gumantung ati tidak maos ditilar ka para putra
Lain tina kumangungan atawi mambrih kapuji ka ojah kana bujangga gan lumayan keur paripih ngaririh murang kali tumutur kaputra putu nular rambat carita nyuprah ngalapis ngahiji ngaregepkeun carios zaman baheula panuhun abdi paduka teu sanes panyupri hati lian Gusti Maha Mulia lahirna syariat Gusti tina liring pangasih himbarna kaputra putu tumiba kaleksanan sinihan panuhun abdi tina margi tunat tangan kakolotan sumangga paduka ngasta saketi mugi katampi sahiji babad carita sadaya parantos salasih seep tayanu kari sapi wejangan hibar sepuh sareng tayanu lepat yakto sapamendak abdi munjuk sembah tawisna nugarang tembang perantos kasebat dihandap jajaran anu kawingking disebat serta diserat nalagtag perantos ditulis taya sanesna nami sareng kapangkatan lungguh kusadaya nu nyebat cungkul panjenengan aki patawisan panggenan desa Marenah.